Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Ardiansa Jasa Putra. Di dieu abdi bade ngadongeng anu judulna Sasakala Situ Bageni. Jangan baheula di hiji lembur aya saurang rada beunghar. Beungharna nyirana teh esdu kubak-ibak sagala ge boga. Buruk di juru, buruk di pantok marayah di tengah imbang. Awakna jangkung rada musik. Nah, tapi lantaran kubabangharana eta nyirana teh asa panggelisna eta lembur. Padahal mah kitu we siga urang lemburna sejen. Dina meja sok aya deungeun jeung sanguna. Dina meja sejen sok aya buah-buahan. Sakitu ngayahna eta dahareun teh nyirana mah taradaek barang bere ka batur padahal limana teh aya nu babantu. Nyirana ge ka masyarakatna taradaek nalangkan susah, taradaek nulung ka nu butuh. Maka eta nyirana teh disebutna Nyai Randa Meni. Dina hiji poe aya saurang aki-aki anu geus ngajagrag di eta panto imah Nyiranda. Kieu cak aki teh. Assalamualaikum nu kagungan bumi. Aya linggi abdi teh lapar bade menta sangu. Eta Nyiranda nu ngadenge di jero imah buru-buru datang kana eta panto, ngajabragkeun eta panto bari ngomong, "Naon menta sangu? Gawe atuh yang sangu mah lain barang penta. Emangna urang ge boga sangu teh menang barang penta kitu?" Eta Nyiranda langsung nyuntrungkeun eta aki-aki ti buruan imah bari ngomong, "Juk ka ditu, tong ka dieu deui." Eta aki-aki teh pohara sedihna ngadenge babasaan nyendit anu kanyerieun hate. Nyi endit can beres ngambakna ngaliat itek anu nanclep kena di bulan imahna. Eta itek ditarik dibalutkeun ku eta nyi endit. Tapi aneh bin ajaib eta titapak itek anu nanclep di imah buruan nyi endit keluar leb-leban cai. Nyi endit pohara ngambakna bari gagorowokan nita bujangna jang nyecokan eta cai. Tapi cai teh lainna nyangeutikan kalakah ngaburidag makin gegedean. Eta nya endit lainna kabur nyalametkeun diri makalakah buru-buru ka jero imahna moal emas, duit jeung harta lainna. Eta Nyiranda teh ujungna kaleuleub jeung eta cai. Di harita eta situ teh nepi ka ayeuna disebutna Situ Bageni. Amanat dari cerita tersebut Urang hidup teh ulah saraka, kudu daek nalangkan nu butuh, kudu daek nalangkan nu susah. Mung sakitu nu bisa didugikeun. Hapunten senger kene kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.